Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Nyai Kintamani ngaret ka Tuan Willem saterusna ngajelaskeun ngeunaan maksud tujuan jeung karep kahayangna marungkir si Ratu Sihir pangna datang jeung muridna dina waktu harita. Tuan Willem anu geus nyaksian kumaha wawasena marungkir anu boga kakuatan ilmu sihir tangtu we kamampuanna jelas dibutuhkeun. Harita Tuan Willem terus nyarita. Wow, Eka mengerti dan bisa terima apa yang sudah marungkir katakan, tentu saja akan penuhi itu permintaan marungkir. Dan terus terang, itu merupakan hal yang mudah bagi Ek. Oh, memang betul. Tempat tinggal marungkir harus berdekatan dengan tempat tinggal kita orang, setuju segera untuk diatur, Nyai. Baik, Tuan. Jadi Tuan Willem bisa ngerti kalau maksud tujuan marungkir. Malahnya tujuan pikir merenahkan marungkir jeung kirantis. Nyata di salah sahiji imah anu teu jauh ti dieu. Kitu deui ngeunaan kabutuhan sapopoe tang nu bakal dicumponan marungkir. Syukur we ari satuju jeung rek ngumponan kana karep kahayang aing mah. Saterusna aya masalah penting sejenna anu bakal dicaritakeun ku aing teh Kintamani. Nyaeta anu kudu dipikirkeun teh ulah saukur ngabalas dendam ka Sinang Bule wungkul. Sabab aya nu leuwih penting jeung leuwih ngabayakeun ti wacan Sinang Bule. Geus nyaho saha jelemana anu leuwih ngabayakeun ti wacan Sinang Bule Kintamani? Ni Kintamani kerung beritus cerita. Saha kitu anu leuwih ngabayakeun ti wacan Sinang Bule teh marungkir? Anu leuwih ngabayakeun mah si Rawing akina Sinang Bule Kintamani. Naon sababna aing nyarita kitu? Sabab ku aing memang geus dijajah kamampuan agen pangastina si Rawing. Sakabeh kakuatan ilmu sihir aing bisa diimbangan ku eta mangkoluk anu ngaran si Rawing. Dina poe anu kasukang aing haja datang ka kampung kahuripan Kintamani. Pikeun ngabinasakeun Sinang Bule. Kieu kajadianna mah. Marungkir si Ratu Sihir terus nyaritakeun ngeunaan kajadian dina poe anu katukang waktu datang ka kampung kahuripan teh. Anu saterusna ijen wawasen jeung si Rawing. Geus ngarasa cukup mereka teranganana harita marungkir terus mungkas caritaanana. Tah kitu Kintamani.
pangna aing nyebutkeun si Rawing leuwih ngabayakeun tibatan Sinang Bule teh. Caritakan mun ieu si Rantis murid aing geus bisa ngawasa sapinuhna sakabeh kakuatan ilmu aing mah. Saterusna maju babarengan ngahulup si Rawing. Bisa dipastikeun aing jeung si Rantis bakal mampu ngabinasakeun si Rawing. Tapi dina mangsana aing nurunkeun ilmu ka si Rantis, tangtuna oge butuh waktu anu rada lila oge Kintamani. Anu matak sabot aing nurunkeun sakabeh ilmu ka si Rantis murid aing, kudu ngalakukeun cara jeung upaya pikeun ngabinasakeun si Rawing. Maneh rek ngabetem wae asuh Rantis. Kablog sia hasok beda ngomong kayaknya. Ki Rantis putri iblis Marakayang nyetep ka Nyai Kintamani berterus nyarita. Nu diceritakeun ke maguru memang bener si Kintamani. Samemeh Rantis bisa ngawasa sapinuhna kakuatan ilmu ti anu jadi guru. Pihak Tuan Willem memang kudu aya upaya pikeun ngabinasakeun si Rawing. Ngenaan Sinang Bule mah maguru tangtu bakal mampu ngabinasakeun Sinang Bule. Kitu tah ceuk Kintamani. Nyai Kintamani nyerang ngaret ka Tuan Willem terus ngajelaskeun ngeunaan caritanana marungkir si Ratu Sihir. Geus cukup ngajelaskeunana Nyai Kintamani mungkas caritanana. Cara begitu Tuan, apa yang sudah marungkir tadi sampaikan, sekarang keputusan ada di Tuan. Bagaimana Tuan? Well. Tak well, ucis iya. Kalau cis, mangerti Nyai, mangerti. Yes, I understand. Dan kita orang cari penasaran, cara dan upaya apa yang mesti kita lakukan, supaya itu si Rawing bisa segera dilenyapkan. Jadi mau tahu, punya saran, pendapat apa dari Marungkir tentang upaya dari pihak kita orang, Nyai Kintamani harita nyambungan karena caitana Tuan Willem. Dari cek Tuan Willem mah, kumaha nu dengan pamikiran Marungkir mah, ngeunaan upaya anu kudu dilakukeun ku pihak urang mah. Nyaeta pikeun ngabinasakeun si Rawing teh, kudu kumaha Marungkir? Jika sok jelaskeun. Sabab kukuring jeung Tuan Willem mah can kapikiran mah. Cara upaya anu kudu dilakukeun ku si Tuan, kudu sagancangna ngayakeun sayembara. Sing saha anu bisa mawa babatangna si Rawing, mangka bakal menang hadiah anu nyugemakeun. Sarta narik perhatian ke para jago jeung jawara anu makalangan di dunia kajawaraan. Pang nama jago kolot anu geus unut di dunia kajawaraan. Pada talurun gunung lantaran katarik ku hadiah sayembara. Sanuna di antara para jago kolot anu talurun gunung teh, atawa jago jeung jawara anu masih makalangan, bakal aya anu mampu ngabinasakeun si Rawing. Kitu pamikiran ti aing mah Kintamani. Nyai Kintamani ngahulang sakedeung siga nu keur mikir. Celila terus ngajelaskeun deui ka Tuan Willem, sanggeus ngarasa cukup ngajelaskeunana, Nyai Kintamani mungkas caritanana. Jadi sekarang mah tinggal bagaimana keputusan Tuan saja Tuan. Cangkol. Terima kasih Marungkir.
Kamu orang sudah kasih saran seperti itu, tentu saja, setuju kita orang akan segera perintahkan 4 orang jago kepercayaan kita, untuk menyebarkan itu sayembara. Dan untuk hadiahnya tetapkan 2 kotak perhiasan emas dan juga kedudukan terhormat yang akan berikan, nyekin tamani nyambungan di kanan caritana Tuan Milem ditujukan ke Marungkir. Tuan Milemnya tujuan karena usul si Marungkir mah. Malah hadiahna oge leuwih tinyugemakeun nyaeta 2 kotak emas perhiasan jeung bakal diberi kedudukan terhormat ku Tuan Milem mah. Tapi kumaha mun sanggeusna disambelakeun ieu sayembara teh masih kene tacan aya anu mampu ngabinasakeun si Rawing. Cek aing ge sairing jeung waktu aing bakal terus meseuh si Rantis murid aing kintamani. Sangkan bisa ngawasa sapinuhna sakabeh kakuatan ilmu aing. Di mana si Rantis geus sajajar kakuatan ilmuna jeung aing, mangka aing jeung si Rantis anu bakal maju babarengan ngabinasakeun si Rawing. Anu macak tadi ku aing geus diomongkeun sabot aing nurunkeun ilmu ka si Rantis. Awas salahna diayakeun heula sayembara. Ngeunaan sinang bule mah bisa dipedan ku aing atawa ku si Sugarba. Kumaha geus ka hati ayeuna mah maksud cacan aing kita mani. Ka hati Marungkir. Jadi ayeuna mah kuring rek merenahkeun heula ka Marungkir jeung Ki Rantis we di tempat anu teu jauh ti dieu. Jadi ngeunaan masalah eta mah kuring anu bakal ngaturna Marungkirnya. Kitu diantarana babadamian anu langsung di paguron lintang jagat dina waktu harita. Bareng jeung lumakuna waktu embaran sayembara ti pihak Tuan Milem teh di geus nyebar di dunia kajawaraan. Tematak aneh mun jago-jago kolot anu geus unur ti dunia kajawaraan jadi talurun gunung ngarasa katarik perhatianana ku hadiahna sayembara. Malah embaran sayembara teh geus tepi ka kampung kahuripan saperti dina kayan poe harita di jero pasangran Dharma Yuda keur ngariung ngarasanti jeung Sandika Katut Manggali. Sedengkeun si Banteng Wulung jeung Aceh Jeprut keur dilatih ilmu silat ulin karhunan ku Ki Debleng. Nu aya di jero pasangrahan harita keur ngabahas ngeunaan masalah ayana embaran sayembara ti pihakna Tuan Milem. Dina kayaan siga anu keur ngemuka amek rasanti negrakeun prasanana tumali jeung si Rawing anu jadi bapana disayembarakeun. Geus aya wae upaya anu dilakukeun ke si Tuan Milem make jeung sayembarakeun ama Rawing. Padahal kayaan pun baba teh tos cenang aya di babakan Paning Triman. Ku ayeuna eta sayembara kacenangan ama Rawing Kang Dika. Tangtosna oge bakal kaganggu margi teu mustahil anu kacariku hadiahna eta sayembara bakal daratang ka babakan Paning Triman. Eta anu ngaganggu kana emutan sareng perhatian perasaan anti mah Kang Dika. Pamikiran akang sarua kitu anti. Upaya anu dilakukeun ku pihakna Tuan Milem jelas mangrupa taktik pikeun ngaganggu pihak urang anu tatan-tatan nyusun di kakuatan barisan Dharma Yuda. Khususna mah kulawarga ama Rawing anu sakedik ageungna bakal
kapangaruhan ku ayana eta sembara. Bener teu manggali. Ya, menjanjikan betul, Den. Sekali apa yang dikatakan Aden, taktik strategi yang sedang dilakukan sama pihaknya si Tuan Willem, jelas, Den. Jelas. Merupakan upaya untuk mengadu dombakan kaum pribumi, Den. Sehingga tidak menutup kemungkinan para jago atau jawara yang sedang makalangan, juga jago-jago kolf yang sudah tidak makalangan lagi, akan turun gunung, Den. Karena tertarik dengan hadiahna sembara. Kemudian mereka akan menjujuk ke babakan paling teriman dan membogaan maksud tujuan yang sama, Den, yaitu menandasa Amarawing. Rupanya Nyi Mas Hasanti walaupun secara pribadi manggali menggaduhan satu keyakinan, mereka yang datang ke babakan paling teriman tidak akan ada yang mampu mengungkulan ajen pangartinya Amarawing. Begitu sah Nyi Mas Hasanti. Ya, secara pribadi mah abdi ge gaduh keyakinan anu seperti kitu manggali. Kitu nate amun dina kayaan anu sawajarna, dina harti saukur ijen jajaten sareng Amarawing. Tapi di babakan paling terimal teh apaan aya Ibu Saraswati sareng Caayu. Anu disalampangkeun ku abdi mah demi keur menangkeun hadiah, di antarana wae bakal aya anu ngalakukeun sagarupa carana, di antarana bae ya ngagunakeun teu muslihat. Sanes ka Amarawing wungkul tapi kapun biang atanapi ka Caayu gitu. Sandika ngahulang sakedeung siga nu keur mikir terus nyarita. Ngeunaan kasampangan antiku Kang Dika ge memang kahartos. Malah Kang Dika jadi gaduh emutan kedah aya anu ngawartosan ka Amarawing di babakan paning teriman. Ngeunaan ayeuna embaran sembara. Pangpang nama kasalempangan urang ya supamina ayat tipe muslihat teka perdaya. Pangpang nama ka Ibu sareng Caayu. Tindakan dilakukeun dengan saukur demi keur menangkeun hadiah sembara. Ya, begini saja tuh Den, ya Den sandikan ya. Nyi Mas Hasanti juga. Untuk membujang dan mewartosan kebabakan paning teriman mah ya sudah saja manggalilah. Dalam menyorang lampah, manggali akan diupayakan untuk tidak minang lirih dan menyimpang dulu ke warung. Lebih baik ya mabekal terima saja di sini untuk nanti di perjalanan kalau lapar tinggal menghuap. Bagaimana kumaha menurut saya Nyi Mas? Kakareke balem bibir manggali. Ngadadak di jero pasanggarahan jadi pada kalagiteun. Waktu ningali keluar katingali aya anu ngajanteng nangtung. Anu pikir Rasanti jeung anu sajeuna mah kawilang anyar pinangi da puguh tacan aya nu kungsi panggih jeung eta jalama anu tayalian ti Sugarba. Kadatanganana saya lian ti hayang ngabuktikeun ka Tuan Willem. Manehna anu pangheulana mawa babatang nanang bule ka paguron rincang jagat. Sugarba musirkeun paneuteup-na ka jero pasanggarahan dina sikepna anu sombong tos nyalita. Mana sidang bule? Mana sidang bule? Coba sidang bule mana? Dewek haja datang ka dieu hayang panggih jeung sidang bule. Anu cek beja mah boga kamampuan ilmu silat anu hebat. Hasok mana sidang bule? Buksikeun mana sidang bule? Rasanti cengkat nangtung. Saterusna ngajwerak nu kaluar. Joirat silung. Gedeg.
Rasanti mancuh dina tangtunganana dihareupeun Sugarba bari netep seukeut terus nyarita. Saha Andika? Naon maksud tujuan Andika pangna hayang panggih jeung Nang Bule? Ngaran dewek Sugarba jago ngora piris tading. Dewek hayang panggih jeung si Nang Bule. Sabab hayang ngabuktikeun kahebatan kamampuan dirina. Anu cek beja mah geus mampu ngungkulan acen pangasina ki Barangkas. Ari nu geulis saha ngaran? Aya hubungan naon jeung si Nang Bule, heh? Ngaran kuring Rasanti. Bisi Andika hayangnya kuring bibina Nang Bule. Terus terang kuring kakarek panggih ayeuna jeung Andika Sugarba. Naon maksud tujuan Andika sebenarnya? Dewek bakal dijelaskeun maksud tujuan sebenarnya. Dewek lain saukur hayang ngabuktikeun kamampuan dina si Nang Bule. Tapi babatangna si Nang Bule bakal dibawa ku dewek ka paguron lintang jagat eger bukti ka soal film. Lumatak mana si Nang Bule? Rasanti nyerang ngaret heula sakedeung ka lebah Sandika jeung Manggali anu geus aya di luar. Narangtung dina jarak anu rada anggang. Rasanti langsung kasinggung ku caritaana Sugarba dina sikapna anu tandas terus carita. Hei Sugarba, Andika boga karep hayang ngabinasakeun Nang Bule. Kuring salaku anu jadi bibina anu bakal ngabela samemeh Andika ngalakukeun tindakan ka Nang Bule. Kuring anu bakal leuwih teu heula ngalakukeun tindakan ka deui Andika. Jadi Rasanti rek coba-coba tolong ngalawanan dewek gitu? Cukup dumitin tanaga tepugu Rasanti. Sabab sanajan bener maneh boga kamampuan ilmu silat. Moal ayana naonan digunakeun keur tanu ngalawan dewek mah euy. Ini kasok nyomongkeun diri Sugarba. Si Rasanti moal make kudu sentar ngayunan jalma seperti Andika. Anu boga karep hayang binasa ka Nang Bule leuwih hade tinggalakeun ieu pasemestan. Sabab mun tasap aya di dieu kuring bakal ngalakukeun tindakan. Dewek moal ngejak ninggalkeun ieu patempatan Rasanti. Mun acan mawa babatangna si Nang Bule hasok pesat pedangna Rasanti. Pesat pedangna gunakeun sakabeh kamampuan maneh. Mun heueuh bisa ngrebukeun dewek. Sabetan pedang maneh kana anggota badan dewek. Mun tepikeun ka anggota badan dewek aya nu patuh ku sabetan eta pedang, dewek bakal ngejat ninggalkeun di tempat. Anu jelas maneh lain tandingan dewek Rasanti. Rasanti jadi kahudang amarahna. Langsung mesat pedang taji putih, serak, barasat. Saterusna harita Rasanti saya gadiri pikeun maju narajang. Ngagunakeun jurus pedang kilat bumi digabungkeun jeung jurus tapak darah suci. Andika benar-benar sombong Sugarba. Tadah panajang. Heya. Juremas, julung Rasanti maju narajang. Sabetan pedang ngarah kana dada lawan, sedengkeun dampaleungeun kenca dina jurus tapak darah suci ngarah kana iga burung lawan. Ningali datangna Panarajang harta Sugarba teu nyingkahan Panarajang.
Pedang tadi putih dibendung ditakis ku leungeun kencana nimbulkeun sora anu ngaplencang. Sedengkeun dampa leungeun kencana Santi anu ngahantem kana iga burugna haja diantepkeun siuk-siuk berasa salyuk tang. Dampa leungeun kencang ngahantem kana iga burung Sugarba. Sageus. Kuajuleng. Rasanti luncat ka tukang, dampa leungeun kencana asa bantrok jeung batu karang. Sugarba mancuh dina tangtunganana bari nyarita di barung jeung seuri. Sabatan pedang maneh kitu deui panarajang kana iga burung dewek teu karasa naon-naon Rasanti oi. Leungeun kenca dewek nu dipake nakis pedang teu cecel teu bocel teu catu seusik-eusik asan. Maneh kudu percaya ka dewek moal mempan ku pakarang jeung panarajang anu dilawan. Leuwih hade mundur Rasanti. Rasanti ngawangun di pasangan dina kayaan bari ngemuka kaget. Harita jadi penasaran pikeun maju narjang deui. Sombong Andika Sugarba. Tadah panarjang ye. Heya. Jorelat culung. Rasanti maju di narajang. Sabetan pedang ngarah kana beheung lawan. Sedengkeun dampa leungeun kencana ngarah kana dada. Sugarba teu ningkahan panarajang anu datang. Sabetan pedang kena kana beheung Sugarba, kitu deui dampa leungeun kencana Santi ngahantem kana dada Sugarba, sakyuk berasal dep. Pedang nyabat kana beheung. Disusul ku dampa leungeun kenca anu ngahantem kana dada, sakyuk geus. Kuajuleng. Rasanti loncat di ka tukang. Pedang jeung dampa leungeun kencana asa bantrok jeung batu karang. Sedengkeun Sugarba ngumbar deui caritanana. Maneh masih kene teu percaya mun dewek teu mempan ku pakarang jeung panarajang nu dilawan Rasanti? Deleh ku maneh. Bohong dewek tu disabot ke pedang maneh. Sebolek-sek acan. Iga burung dewek teu sakara-kara deleh yeuh. Ayeuna giliran dewek nu bakal maju narajang Rasanti. Tadah sieu panarajang dewek. Jorelat culung. Sugarba maju narajang ngagunakeun ilmu silat layang bajra karang. Rasanti jadi ngarti panarajang nu dilawan bakal ngabayakeun pikeun dirina. Rasanti harita ngagunakeun sapinuhna ilmu pangenceng badana. Jirimna jojorelatan mangsa nyingkahan panarajang anu dilawan. Sakyuk awus duelat pros. Sakyuk awus duelat pros. Sababaraha kali panarajang Sugarba teu keuna kana sasaran, Sugarba jadi panasaran harita maju deui narajang. Bari ngagunakeun ilmu pangenceng badan sapinuhna. Ngajadikeun kacepetan gerakan Rasanti bisa diimbangan ku anu dilawan. Sanajan Rasanti bisa ngasupkeun sababaraha kali panarajangna kana anggota badan lawan, tetep henteu ngempan. Sedengkeun panarajang Rasanti Sugarba beuki tambah ngabayakeun. Kabuktian waktu panarajang leungeun katul Sugarba keuna kana tak-tak Rasanti anu beulah kenca. Ngajadikeun Rasanti ngabangkieung mundur ka tukang. Dangkeun Sugarba ngumbar ka sukahatena. Ningali kana eta kayaan ngajadikeun Rasanti kadese. Ningali kayaan buah hatena anu kadese, sandika ngajlelap bari terus ngaleng cangkeng Rasanti anu keur ngabangkieung mundur ka tukang. Sandika terus carita ka Rasanti, giliran akang nu bakayunan lawan Anti. Anti langkung saya mundur Anti. Mangga hati-hati Kang Dika. Rasanti ngajlelat mundur ka tempat nu rada anggang.
nangtung ngarendeng jeung manggali musirkeun perhatian ke tempat lumangsungna kajadian. Ningali Sandika ngagantikeun Rasanti pikeun ngayunan dirina. Sugarba langsung cumanya. Geus kurunyung di silaing ngagantikeun si Rasanti, ha? Tarung ngalawanan dewek, ha? Sah silaing. Ngaran kuring Sandika. Sandika Sugarba. Bebene Rasanti kuring teh. Jadi wajar mun ayeuna kuring anu ngagantikeunana dina mangsana ijen jajaten jeung Andika Sugarba. Sandiko. Jadi si lain ge pasti merhatikeun sabetan pedang si Rasanti kitu deui panalajangna waktu kena kana anggota badan dewek jelas teu mempan Sandika. Sakuduna si lain ngarti Sandika anu bakal dilawan ku si lain teh si Sugarba ieu jago ngora pilih sanding anu teu mempan ku pakaran ejeung panajang lawan. Andika kudu waka nebak dada Sugarba. Keur kuring morek sentar ngeunan lawan anu boga kakuatan. Henteu mempan ku pakarang jeung panajang. Sabab eta kaayaan cantang tu jadi jaminan pikeun Andika. Unggul dina tarung. Gablek kamampuan naon si lain teh Sandika. Hasok ketulukeun sakabeh aja pangarti jampe pamake pikeun ngarebukeun dewek sia. Sakumaha hebatna kamampuan ilmu si lain digunakeun tarung ngelawanan dewek mah majaus ya Sandika hasok maju narajang dewek geus sabar hayang geuleucak ajang kudu dilawan deuleu. Hade mun kitu mah kuring ena bakal maju narajang ya Sugarba. Jurelat culung Sandika maju nerajang ngagunakeun ulin karuhunan jeung jurus balagadig dibarengan ku 3 parapat bagian kakuatan tenaga rapisan. Ningali panajang lawan datang harita Sugarba teu ingkah di tempatna panajang lawan. Panajang lawan rek dibendung ku sapasang leungeunna. Tapi waktu Sandika ngarobah tata gerakna panajangna ngajadikeun Sugarba ngan saukur ngabendung angin saterusna panajang sapasang leungeun Sandika pilih genti ngahantem kana dada lawan. Sok hiu kebro gas kuajeleng Sandika loncat ka tukang sapasang leungeunna lir upama anu ngahantem kana batu karang. Sandika gancang mancu ke tangtunganana. Sedangkan Sugarba mancu dina tangtunganana bari nyarita. Kadele ku si lain Sandika kadele. Bana rajang si lain anu ngahancem kana da dewek. Daya pangaruh naon-naon sa Sandika. Teu karasa sasig-sig acan. Ceuk dewek ge beungeus ah. Sinang bule anu sila maju ngalawanan dewek mah euy. Sandika masih kena penasaran. Harita ngawangun di pasangan, neucep seukeut kalau dilawan betul carita. Tarung masih kena lumangsung Sugarba. Kuring masih kena mampu pikeun neruskeun ieu tarung. Tanah panajangna ieu. Jurelat cilung. Dalig deug. Sandika maju di narajang. Sugarba ngimbangan panajang lawan ngagunakeun ilmu silat layang bajrakarang. Kajadian saterusna bantrokan 2 kakuatan tenaga lapisan geus teu bisa disingkahan ku Sandika. Saukus hiu keduk dalig. Sandika ngadalig kadorong mundur ka tukang. Sedengkeun Sugarba saukur ngageser setengah lengkah
Sandika anu adalig dekat tukang gancang mancukeun di tangsunganana sedengkeun Sugarba ngumbar di caicanana. Bedagong sama Sandika. Jurus jeung tata gerak ilmu silat lain cukup hebat Sandika. Malah make jeung aya jurus dan dalig lega sarupa. Tapi waktu bantu kekuatan tenaga lapisan geus jadi kanyataan si lain anu ngadali lega menurut tukang Sandika. Kumaha masih kene penasaran si lain ha? Kuring tacar rumah sair jajan Sugarba. Memang benar kuring masih kene penasaran. Pikir nus kene tarung Sugarba. Sandika harita nangtukeun sikapna dina neruskeun tarungna bakal ngagunakeun ilmu simpedanana nyaeta jurus tapak sambang getih. Diharapkeun kekuatan Panarajang tapak sambang getih bakal mampu nembus kekuatan daya tahan badan lawan anu teu mempan ku pakarang jeung Panarajang. Ningali Sandika ngawalun pasangan anu beda. Harita Sugarba nyaeta di bareng jeung Seuling. Diperhatikeun ku dewek si lain bakal ngagunakeun jurus anu leuwih ampuh sigana bae. Dewek jadi penasaran. Hayang ngabuktikeun kehebatan jurus anu bakal digunakeun ku si lain Sandika. Sor maju carajang dewek Sandika. Sandika geus teu asa-asa deui. Harita ngagunakeun kekuatan tenaga lapisan sapinuhna marengan kana Panarajang jurus tapak sambang getih. Urang teruskeun taungna Sugarba. Jurus tapak sambang getih. Heya! Jorelat cilung angin sameran Panarajang lawan. Karasana bakuat kana badan Sugarba. Ningali kacepatan gerak jeung kekuatan Panarajang anu teu bisa dianggap enteng. Harita Sugarba ngabangun Panarajang lawan. Karap hayang ngasupkeun Panarajangna. Sabab ku ijiran Sugarba sakali kabeunangan ku Panarajangna anu dilawan bakal rubuh. Sugarba geus rek kabendung Panarajang lawan. Sangeus ngabendung Panarajang lawan rek terus males Narajang ngasupkeun Panarajang kanu dilawan, orokaya kacepatan gerak Panarajang Sandika leuwih cepet tibatan